Sit. Aduh, saya mati mah kurang ajar euy. Pusing hirup teh. Loba kabingung, loba pangabutu. Pamajikan ngeceblek wae ieu teh. Kumaha atuh. Ari kahayang teh lah kawin deui nyanun teh. Aya usaha ngedul. Tiba teh geus teu boga udud, teu boga kopi. Kayak ngudud ah. Udah jual gitu ieu bota saha ieu. Oh, nu bogana tapi da ieu bota kudu dijual payu ieu. Aya 200.000 mah. Nah, kurang betot teh atuh. Anjir teh berat euy. Bagus. Ah, percuma rek dipauk oge aya hese mah. Aduh. Ah, cenah mah di ditu teh disaung. Aya nu ngaranna dukun Ki Adut Sakti. Bisa panti usaha, bakal loba duit. Bakal dibere pelet jang panti nyanung cenah, jang panti kawin. Heeh. Ceuk Ki Adut eta ge ngadenge cenah. Dukuna teh sakti managuna. Ngan cenah sok hayang ngopi. Ah, keun bae lah. Nganyu dianyuk heula we lah, mayar mah engke lah. Oh, udah ditu lah. Aduh. Jauh kene gitu teh. Di mana dukun teh Alah. Geus capek mau paigalengan. Ulah ditu ciri-ciri apa teh. Di mana dukun teh? Aduh. Aduh coba teh lapar. Hayang ngudur, hayang ngopi. Ah. Kudu semangat ka rumah dukun. Iyo. Rumahna dukun teh gitu. Tapi wah kemana itu Bah Adut teh da cenah di dieu di mana teh geuning imahna ge alus juga apartemen kieu tapi ka mana nya Sampurasun Ki Adut Lampes. Wah ieu teh ari suana aya jelema ka mana ieu teh Mbah dukun teh Sampurasun Lampes asup si laing nek naon. Asup ka mana bah? Ieu ka gedung kaula asup. Tapi pantoan bah. Wah, biasa. Oh. Sampurasun. Lampes. Tah geuning nemalan. Ayo asup si laing nek naon. Oh bah, aya perlu bah. Sok ka dieu asup. Anak genah ieu mah jadi dukun teh lah. Genah bener ieu. Hayo ageura asup ka dieu ngan gogorowokan we ka mana teh tadi. Neangan lawang pantau bah. Wah, bebas lawang pantau mah di dieu mah tinggal blos, geus. Oh, keratu bah. Sit. Aduh, saya mati mah kurang ajar euy. Sampurasun bah. Rampes. Salah. Oh, kadieu. Ieu mah. Aduh. Salah ieu. Aduh, sepatu meuni kieu. Oh, teu kabeli sepatu bah. Sopan mah nyokok ka Mbah. Aduh, Teu sopan gitu sepatu carana. dipiceun cenah. Disopan. Ih, aduh. Aing mah aing teh sopan bisa di ka imah aing. Aduh, atuh si nek naon sia rek Maaf, naon. maaf. Aduh. Arek naon itu ka dieu teh datang teh aing genah-genah teh ah. Hayang nginum heula bah mana cai bah. Tah cai mah aya. Aduh. Aduh. Oh. Geus teh jauh-jauh. Ieu menang jampe teh bah. Ieu jampe kadang-kadang jang ka awewe ieu teh kadang-kadang pibeunghareun ente. Sok. Ari kitu mah kebenaran bukan eta. Mah Gusti Allah teh pasti ku Gusti Allah dibeungharkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ah gitu. Deui mah dukun saleh. Baru bismillah. Kieu bah ieu teh bah. Caritana teh bah aduh pusing lah. Hayang naon atuh. Sedih. Sedih bah mata kalieu ka dieu teh bah. Eta ningali muka meuni beungeut ningali beuni ciga cucurut gitu. Bae kan bae dan ciptaan Allah. Keun bae lah. Masalah beungeut diganti we ku beungeut ora ieu. Gitu ya. Lah, aduh. Lain ieu tongkat naon bah? Ajaib ulah macok eta. Aduh, alus gitu bah tongkat. Buru dijampe ku kaula hayang naon. Jadi kieu bah, ieu bah aduh tulungan bah tulung pisan. Sok. Da ari nginjem mah duit 5 juta aya eueuh. Ah nya atuh tidinya arek ka dieu aing katanya mah. Tih, heuh kan ieu mah minta tulung. Teu bisa eueuh duit nginjem duit 5 juta mah bah, cenah ceuk batur mah Abah ieu teh Abah Adut teh cenah sok pada nginjem duit. Abah Adut cicing teu boga duit tah disumput-sumputkeun.
Jadi ngarepkeun eta tadi mah sugan teh pasti pi duit teh kayak 5 juta euneu minta duit teh moal dibere. Hayang naon sok ka dieu? Kieu bah ieu. Teu mah abah hayang ngopi heula ke heula atuh santai. Ngopi heula. Jadi kieu bah ieu teh bah. Sok. Ieu teh beungeut teh meniripu ieu teh bah hayang payu ka awewe nu geulis ieu teh supaya kasep beungeut teh. Aduh, kodrat eta mah moal bisa kasep gote we anger. Kudu boga duit, kulit sok kulit tara. Tara aduh nya moal daraekeun awewe abah ge mah tak dileuweung we kieu teh payu teh naon atuh da dileuweung wae teu ngalah duit. Aduh geuning leuwih ripuh iba dukun teh balangsa. Geus butuh balangsa. duit nya teh dukun mah butuhna ge barang daang ngopi. Nah, ayeuna teh kieu ieu teh hayang paranti ka awewe, hayang kawin deui bah, ieu teh bah hayang kawin deui bah. Gampang. Terus hayang babari usaha, lancar usaha bah, kumaha jampe bah jampe. Aing ge hayang bisa usaha teh bisa. Akan ari abah mah geus kolot jadi bah dukun di dieu. Tah ieu syaratna nya lamun misalkan hayang payu ka awewe lobo ku sia ieu. Naon eta bah? Ya pokona mah geus ngangelmuan aing. Kahiji ieu ka awewe matak payu lamun usaha. Kadua-dua ieu lobo ku sia ngajampe aing, tapi bismillah tetep. Bismillah heula bah. Heeh. Abah cicingkeun ngopi heula ka digang. Sok heula ngopi heula. Ngeunah geuning bah. Ngeunah, eta mah jajanan jelema. Atuh meulina sing loba uing menta. Eueuh sakitu-kituna sok heula aya tatanya mah. Hayang payu ka awewe mah sok cicing cek dukun. Daang. Tapi na kituna mah alus dukun teh loba kadaharan tuh. Kadaharan mah cai aya teh kue hase aya mah jimat hiji jangke bising aya 5 juta deui engke semah deui ieu mah ulah didaang eta unggul. Ieu teh syarat ieu teh. Tak kitu bah eta hayang beunghar, hayang nyanung, hayang kawin deui bah. Nah insyaallah lamun kuli mah loba duit. Eta bah. Aduh, batuknya sia batuk. Entah ulah ngalabokan kitu. Aduh. Lain sok sedih ningali abah teh eta beungeut. Aki ge beungeut tur ramijud kitu teh laku-laku aki ge sarua. Ngan jangan jampe batur mah insyaallah bisa gitu. Ngan lamun yang sorangan mah kieu we leuleungan lah. Tak kumaha bah ayeuna bah sok bari jampena bah. Sok jampena kumaha bah hayang nyanung, hayang loba duit. Bismillahirrahmanirrahim. Cicing. Sok. Urang eusi heula anjeunnya hayang payu ka awewe ka hijinya. Kadua hayang beunghar loba duit. Tah lamun urang geus loba duit, geus beunghar, tah insyaallah awewe eta bakal ngababeri ka anjeunnya, tapi syaratna kudu daek usaha. Siap bah. Tapi modalan heula 5 juta bah. Sia ku keukeuh duit 5 juta aing ngarep-ngarep teh sia 5 juta teh. Lain dukun teh koret ieu mah, dukun teh koret. Teu butuh duit, dukun mah yang penting mah aya kopi. 5 juta dukun teu mere. Baja teh eueuh cenah. Aneh dukun teh imah balangsak. Balangsak dukun mah. Dukun anu beunghar leuweungan dukun mah kabeh ge. Kun mah dukun teh beunghar loba duit imah balangsak. Batur lagi tibang nu kieu ieu teh aki mah tuh jang. Beungeut ge darujan sarua wae tuh mah teu laku eta ka awewe teh. Hayang sarua ka awewe mah. Jadi aya abah teh sebenarnya itu dukun teh nu naon di dieu mbah dukun teh. Nya kadang-kadang pan aya saya mah kitu nu katipu ku aing. Kadang-kadang gitu teh sok mere duit. Anu ternyata mantuk mah da anger we balangsak tuh boga duit. Ieu mah dukun teh balangsak geus ripu ah. Geus aya kitu mah bah, aya manek pamitan bah. Namjig balik. Ngan insyaallah sia. Ayeuna mah wayahna dianyuk heula duitnya. Kajeun aing yang penting sia laku heula jeung loba duit. Bah. Jig mangkat. Ongkosan tuh bah jang naik. Teu hayang ojek. Aing teu boga duit teh lah. Ieu peci wariseun. Sok eta mah kajeunam jig mangkat. Ieu kadaharan tuh dipentah hiji. Lebok geus bawa jang di jalan sia. Aing mah anu dukun teh aneh ka aing mah. Yang enta duit na ongko hayang balangsak dukun deui mah balangsak balik